boga nilai lumunur wiwit nilayang rana kondur saking pangkonan nalendra rek perang kanca kaula teh wah lemohon kula ben tapi doana ti salaria mudah-mudahan aya dina kaunggulan kaula jeung Kurawanya amin mudah-mudahan hei sedanten wala dia pala tamtama hangkot buta hege kula hege kumpul mangga kula Katani rayang mundur mimiti nilayang rana nyangakeun semua pangabaktos Gusti diterima calukan batur-batur oke bos Aisyah buuk teh robah-robah meni jiga hayam pelung apaan gitu gaul gaya mohek kumasia calukan batur-batur oke bos hey my brother everybody come here teh let's go teh nyararaho teh kemon komo eta kemari kesini kesindang ye kemarau kadieu di Asia dan naonan ini lebay lebayan gustinya sakedap deui pan urang bakal lebayan lebaran goblok lain lebay nya aduh kacau euy naon atuh lempes buukna tuh buuk aing lempes jalan tol mun jadi kieu bari jeung kena beca kanginan wah aji kacau naon jol kacau datang sieun majik kacau kumaha lain naon aji budeg buat inget cak buat cager-cager pingak kiamat oge budeg jadi anjing jauh budeg aduh api-api ngalamun aduh padahal mah budeg dunya teh sepi dina cilikna teh ngaguru da budeg teh kadenge budeg anjing aduh engenya sok lalaju dina YouTube budeg engenya anjing tahun kemarin ke hujan budeg kene teh ayeuna ge pasti budeg deui ye teh kita nanyakeun ka aing saha nu maot tadi bapak maneh maot pasti teh kitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun ubaran atuh kututut aja bener gitu nyaho anjing tutut lebok jeung balongna ku si anjing aduh wah akan tutut anjing akan aduh sepi we celina tuh geranya beci majarkeun aing bohong tempo ku sia hayang nyaho nyangakeun semua pangabaktos Gusti diterima kulan tuh bener aing mah nyahoan anjing budeg tong dijawab Gusti entong percuma mending meser obeng keur naon rogok ceulina tuman atawa nyanak bor aja bor ceulina tuman sakalian disoder dicor ku timah nyangakeun simah pangabaktos Gusti ae diterima naonana iya aduh ai tahan resep si anjing jadi euy
aduh kita minta tolong ke aing geranya Banyak. geranya biji majalkeun aing bohong minta tolong ke aing geranya da Cika. sakedeung deui nempo ka aing da Ning henteu. Ning henteu eta. tempo ku si anjing maka nempo ka aing geranya minta tolong ning are-are. geranya bisi majalkeun aing bohong ieu mah tempo ku sia iya tuh tempo tuh geranya ya We merong tuh. cek aing oke anjingnya merong ka aing aing mah apa Bener. aing masuk lalajo dina YouTube aing apa lu anjing belum meni bau bangke sasungut teh geus ngalabok bangke sia teh bangke tutut insyaallah aduh naon kadengena si anjing aduh aduh insyaallah dapan urang teh umat Islam anu mampu papan dina bulan ieu teh urang teh kurban nyata wajib anu mampu mah kurban bulan oh seueur kurban mah aya sapi aya doma me tiasa muning tiasa atuh nu osok ke onta panginten tiasa nya ngan di urang mah pan teu aya onta teh nya naon hah doma bulan doma entong mah teu bisa sia kurban ku entong sanajan entong aya 3 truk teu asup kategori agama naon sia kabida-bida teh mun eudeuh oge eta entong anu satruk teh jual heula beulikeun deh mobil geus boga mobil beulikeun kana doma Aduh. make polo atuh agama naon sia aing mah teu ngomong anjing sia dedengianana ka mana karep tah kitu atuh aduh anjing tah kitu mata oge urang teh kudu ieu kudu diajar merekan diajar beragama teh ulang ngarasa aing pang benerna dina agama mah diajar ka ulan oh alhamdulillah di rorompok teh abdi teh ayeuna teh muka pasantren nya pasantren murid di mana alhamdulillah ayeuna teh abring-abringan di pasantren abdi teh naon oh di etang teh ku abdi ayeuna santri teh parantos aya 3 jalmi sia anjing loba cenah 3 jelema aduh naonana 3 jelema anu 2 mah pun anak tanu hiji eta anak tetangga eta ge menang nyiksa lebat alhamdulillah ka abdi kitu alhamdulillah naonana anak yatim lain anak me hade ulan kaya tuh hiji-hiji abdi lieur yang ngajawabna si anjing eueuh nu nanya ge aduh anjing ada alhamdulillah ada abdi masuk dakwah nya engkeut diajar bener nya alhamdulillah diajar ulan sok aya eta ge nu ka abdi kitu tah da abdi mah teu ngahargakeun nya teu ngomersil sabab naon cek katerangan anu ngajual ngelikeun ayat-ayat pangeran kana barang teu sapira kade ulah dikitu-kitu teu meunang ngajual beulikeun ayat-ayat pangeran ku barang anu teu sapira eta abdi mah matak abdi mah teu ngahargakeun eta cenah mere 2 juta alhamdulillah itu naonana biasa we dina muludan dinu hajat sepitan sunat ngawinkeun Agustusan gitu naonana oh pun bojo mah tara dicacanat da kalarisan pun bojo teh ieu neme mualaf nya nya lamun sia jadi ustad ulan aing ngomong anjing hei naon aing ngomong lah lamun kabeneran sia jadi ustad kabeneran sia keur dakwah di panggung
di panggung ya sia kedawah aing ngaliwat kainya sia kedawah panggung sia adalah gaji ku aing dah sia keur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aing mah dihandap panggung sia gosrek tak kitu atuh ngadukung aduh aja ngadukung aduh aja gitu naon kadengen aja kana geus dahar acan teu acan aja kana nyatu ngadenge aduh mau balik aja mau balik duduk kulan teu ngomong tah kudu kutu itu ngomong mah dengekeun ku sia tah hakal lagi bener eta mah alhamdulillah ya Allah naon geus lohor deui ya aja aing becus disangka bedug aduh hariring dipirikku kending hariring lain kuring tapi anu maha wening aleang lain urang tapi anu maha wenang tapi anu maha wenang eling mangka eling ruming kang di bumi alam Dharma ukur wawayangan baik ragataya pangawasa anak mun sok kasasarnya lampah nafsu nu mata kaduhung badan anu katempuhkan Sarya Sugendi aya kangkung Bandung dibantu mah wabrah makumbara ka zaman naon eta mah Cilampeni Urang-urang jungjung urang-urang dukung Kang Idan Kian Santang jungjungkeun mah darajat seni Kampung Bandung Bapakku Sarya Kampung Bandung di canak mah geninganan apa-rapatan
dan nirahing kang samya manek satengahing marga kang samya manek satengahing marga dan kang samya prapta berjuang ulang kirang pilari hidup pangeran sedanten ulah dia bala tamtama hangkut buta parantos sempak merbayaksa di payunan ieu Senopati Kalapideksa kun nirahangan tiga atur sewu nuhun laksa ketika bingahan kadulur-dulur anu geus junuk baraya anu geus datang pamili anu geus yumping nyaosan kana pangulemna kaula dina danget ayeuna bagea dulur-dulur atuh tepino dama Gusti Kulan jisi abdi nyangakeun sima pangabagtos nya kau nyupanya dengan Gusti Prabu muga katampi kalayan kabinga diterima hatur nuhun kalihna ti eta aya pikir saha naon Purwa ayeuna teh naon aya naon ieu Gusti ya pangna diangkir teh kaula teh manggul utusan ratu ngemban amanat raja bade naon nyaeta kaula teh sasatna jeung sadayana para sodadu para tamtama ayeuna sikep tansir gada binitan rasa panalimpung para dendawa urang init kategalku setra nya tangga bantuan urang-urang Kurawa dina perang Bratayuda. Walah. Perang teh. Pada perang. Buset. OMG. Naon teh? Naon OMG teh? Oh my god. Ah juga nu rewas gitu. Jeung tinggalin di sia teh naon atuh? Meningalkeun maneh ka aing teh meuni teh solider meuni kitu ka aing teh meuni amit-amit padahal maneh jeung aing teh sakontrakan meuni tega ka aing teh amit-amit geus diuk-diuk eudeuh menyenang tong wae da cangkeul geuning aya Gusti di dieu geuning manawi teh aya Gusti sita mah ketungtungna wae kitu we teh nya hatur nuhun parantos yumping sami-sami Gusti abdi ka dieu teh salaresna mah tadi ngan abdi teh di bejaan ku ieu babaturan abdi si Haji beungeut meni jiga alpuket kieu Gusti nu agung kan bae jiga alpuket oge asa sia we teu ulah jiga sia sababana mah beungeut jiga jahe menang mekprek si goblok jahe menang mekprek nya ka aing nya ditinggali mana juga jahe menang mekprek bade naon itu Gusti urang teh ayeuna rek kinit nyaeta ka Tegal Kulusetra bade naon nyaeta pada perang ngalawan urang-urang Pandawa atau ku Amarta anu kiwari nu bakal jadi Senopati Agung nate nyaeta Residorna di negara Astina di negara Amarta nyaeta Raden Arjuna penengahing Pandawa eta panjang mna eta teh dorna teh pan muridna Pandawa aing jadi kararago mun kararago ki aing aduh Gusti dago kieu tentara mun nu ecreug aduh ampun nu mulus saha nu nyeleksina ieu Gusti dago atuh dorna mah kasaktianana pisan eta teh mah
Arjuna sae teh kasaktianana margi Arjuna jeung Dorna teh sami pada da ajik teh sakti itu geus aing lieur ngadengeun ieu lieur sia teh ngomong teh make hayo da ka aing ninggal lieur geuning eta nurutan amit-amit ayo 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 ayo